Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Girang pangajen, hormatan simkuring, dulur-dulur paranoman, anu kusimkuring bibikareus. Puji syukur urang sanggakeun kana Nu Maha Suci, nu musik malikeun abdi-abdi nu kumelik di ieu bumi. Shalawat kali salam mugi langgeng ngadelenggeng dikocorkeun ka junjunan alam suri tauladan kahirupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka para karabat, sahabat oge kanggo urang nu umangkeun umatna mugia jaga kaceretan leleberan syafaat imantena. Amin ya rabbal alamin. Girang pangajen sareng rendengan kali dulur-dulur hormatin simkuring raos bingah sakalintang sarehing dina deungeut ieu simkuring kenging hiji kasempatan sumanggem dupi anu bari sarugikeun perkawis rumaja jeung kasundaan. Dulur-dulur paranoman hormatin simkuring miang tina rasa kamlang hingga kaayaan kiwari nu estu mata kaliwang tumali sareng sikep rumaja Sunda kana seni budaya Sunda. Nu dipika Inggris sok sieun jadi kasih kujunti teu bade kitu kumaha sabab ku urang sadaya tangtos katingal yen ajen inajen kasundaan nu sakunda ngabaju dina jiwa sadaya nonoman Sunda kiwari mah tos teu katara malah moal boak bakal ilang taya tapakna. Kasilih ku ajen inajen budaya deungeut nu teu kinten mahabu telah diserap ku urang tanpa dipilah-pilah. Hadirin hormatin simkuring, urang candak hiji contoh leutik tina soal basa. Basa nu sakuda dianggo urang dina hirup kumpul sapopoe tayalian ti basa Sunda. Tapi nah pikeun para remaja Sunda kiwari sabagian gede utamina di pakotaan malah di pasisian oge tos ngawitan siga geus era ngagunakeun basa Sunda majarkeun gengsi Inggris disebut tegaweus. Rajin ngagunakeun basa Sunda direumbeui ku kecap sato atawa bahasa kasar nu sabenerna teu pantes dikedalkeun jeung papada manusia. Nu saleusna saha nu lepat para nonoman kasalahan peuleumleuh ka para rumajana hungkul da ana disariksik mah hore geuning sepuhna ge ngiring andil ngeuricaan. Basa indung nu sakedahna basa Sunda teh geuning digentos ku basa Melayu. Hadirin sanes hartosna teu kenging basa Melayu atanapi basa nu sanesna nanging cing atuh sakalian sapopoe mah dina campur gaul jeung papada urang Sunda urang anggo basa urang nyatana basa Sunda. Dulur-dulur para nonoman hormatin simkuring contoh sanes urang salaku nonoman Sunda tos namblarkeun seni urang nyatana seni Sunda nu sakuduna dimulai ku urang. Hadirin dalinding kawih haluang galindeng na Cianjuran geus temekuk nembus pamaras terasa malah nasibna duka kumaha pikeun golongan rumaja sabab kasilih tatabuhan urang sabrang nu brang-brengbrok mata kacleun teh ceuli dan nu kitu nu majarkeun disebut trending. Dulur-dulur para nonoman hormatin simkuring seueur contoh sanesna nu nembongkeun trehing urang tos namblarkeun kasundaan nanging moal disebatkeun sadayana. Anu janten jalmi ieu pisanggem simkuring sejak umajak ka saya nonoman Sunda hayu urang guar deui ajen inajen kasundaan urang anggo dina rekap paripolo urang sadinten. Aya paribasa moal boboh mun teu wanoh asih mah pageling bisi. Kukituna hayu urang ngawanohkeun kana seni budaya urang sorangan. Urang muka diri kana disebut modernisasi. Bari dipalpakeun sarta ajeg tangtung dina adeg-adeg kasundaan. Sakitu nu kapihatur bobor sapanon carang sapakan. Sate acan mungkur simkuring bari ngadegikeun hiji cisindiran. Saninten buah saninten. Saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Tawakuf anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.